Mana sih suka teh ya Allah. Oke, kamu suka mendatang kan dia. Penjailan babak dulur sugan deh. Puas, bagus lah. Kan asalmin ke rumah. Sekarang Ohim Atomi kumaha nasibna. Ah baik teteh mah kecewa ke si Atomi. Gitu. Meni kecewa rasaan teh hati dulu tadi pisan si Atomi ya. Meni diajak ketemuan itu datang jika Ohim jeung asalmin coba kurang kumaha abi ya diharap body abi menikah komo di tukang lah kurang kumaha coba abi ieu body diharap digigir itu kang komode ya Allah maju mundur masih cantik mundur masih cantik. Mendingan Aohim asalmin itu di janjian oke datang sorangan untuk kudu ditelepon datang sorangan bari jeung tara mawana naon nanjang oge coba kurang naon abi tuh nah, di depan di pinggir di belakang lontong kamera jika ditahan maju mundur cantik mundur tetap cantik ya, tetap abi penasaran ke Atomi Atomi itu datang diajak ketemuan teh kumahanya lagi nama ka abi mina wae arek dijemput arek minta klarifikasi kalau bade dangdus hela bade nyandak tas hela. Duh, Sulastri cobanya bisa diajakan ngedet bahagia segena euy. पास आए यूं मुस्कुराए
पास आए Iraha tuhnya bisa ngedating manehna euy. Oi, ngalamun wae. Aduh, was pae maneh mah. Mikiran joroknya mana? Menang wae. Kemana sih? Cenek mancing. Ayeuna. Ya, keburu burit ya. Sungai ganggu wae sih. Kenapa? Semua lamun joroknya. Menang wae. Lagi mana lah cacingna? Nya di sawah tuh. Emang boga sawah? Nya sawah jelema. Mas teh orang nanya cacing di mana gitu ke orang nggak jujur apa tidur langsung mangkat. Ayo orang nu neangan cacingna. Oh di mana? Geus gampang sama urang. Kepa salincingan kumaha? Moal tungguan di kebon eta nu deket gedang. Oh di dinya. Heeh. Oke. Lang ka ya. Kalau ditanya. Kumaha yang mana? Deh, Sulastri. Si Ohim tanggal cacing lah ngalamun wah pendam itu basket Oh, hei mah ayo yuk. kemana coba Ini dengan cacing. cacing seup ada kemana ini Ini cacing. masuk mah Ini siapa ya? ayo digoreng sih Ya, emang serah terima kok segitu deh. Sabar gitu. Kalau dia suka ku bilang Mama ditega. Aku teh balik ke dia di Taiwan teh ngobrol jeung Atomi. Tapi Atomi malah selingkuh. Jadi Atomi milih siluman ular. Emang arek nikung Atomi bisa naon kamu? Bisa henteu ngagitek? Ya, orangnya bisa ngagitek mah. Hayu, urang tiktokan ti ayeuna. Sok der, lagu naon? Abi nu milih laguna. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Puas teuing aing mah eta cangkeng mah pasti pada rotong. Hayu we ngagitek gitu. Puas teuing nya meuni bahagia. Aduh, eta kabogona si Tommy pasti cangkengna pada rotong. Puas. Atas kesalamin, pagaweana teh ngalamun wae. Goblok. Tablak base. Naon maneh teh? enggak gua Hayu ngopi. Tahu. Daripada maneh ngalamun. jujur nyata kalau kenteng hari Ayo kemana ngopi. ganggu wae Daripada stres kan di dia. Kasar. Teteh, kunaon sih meni rusuh?
Teteh kes ngerjain kamu si Atomi selingkuh. Coba aku maha tadi. Ku teh cita ngagitak pakai sound anu teh berhenti nu kita. Terus cara ngobrol pasti eta cangkengna. Ini puas pisan. Korek ngopi, mau main sepeda. Oh iya, sepedanya rusak. Lihat tuh, Mahal ya. ganti tuh botak. Mengenangan. Neng, kunaon? Atomi Kunaon? selingkuh. Aku kalau mau di jailan puas. Haha, bener tuh si pemitikan yang selingkuh loh. Yes, berarti orang bisa saingan deh. Kurang, huh? Kurang apa ya? Ya. Tadi itu. Iya. Komen. Sarepna channel.